Assalamualaikum. Cah Haji. Cah Haji. Cah Haji, abi nga-WA, ku Cah Haji tadi bales. Terus nelpon, tadi angkat-angkat. Padahal abi nelpon teh geus aya 10 kali. Edek naon deui, Cek? Paling Oce mah rek nginjem duit deui. Cah Haji mah temu ka WA jeung ngangkat telepon ti Oce teh. Paling ge Oce mah rek curhat kasus komo deui, pasti kan rek nginjem duit. Matakna hirup teh ulah hayang jadi jelema miskin. Supaya ratur bisa ngahargaan Oce. Cah Haji, abi teh kamari nelpon teh dek mikeun duit anu diinjem ku abi kamari. Dek nanya ka Cah Haji aya teh di imah, nanya eta hungkul. Cah Haji ulah sok nganggap remeh ka abi anu keur susah. Eueuh jelema anu di dunia ieu hayang hirup miskin, abi ge henteu males, pan abi ge digawe. Cah Haji, emang urang dilahirkeun di dunia anu sama, tapi rejeki jeung nasib can tangtu sama. Cah Haji ulah sok mandang hina ka abi ieu anu susah. Sebab urang moal salilana hirup senang. Moal aya nu nyaho nasib jelema kaharepna cigah kumaha. Da roda dunia mah berputar. Bisa jadi ieu abi anu susah, ieu abi anu miskin, jelema anu paling dibutuhkeun ku Cah Haji. Nyanggeus Cah Haji, daripada abi nyeri hate ku omongan Cah Haji. Abi ya hedek ngulangkeun duit anu kamari diinjem ku abi. Nuhunya Cah Haji. Nice. Nur, hayang naon Cah Haji? Moal balanja Cah Haji mah. Hayang naon atuh Cah Haji? Hayang nanjang Nur ka imah maneh. Cah Haji teh saprak lebaran dan asup ka imah maneh. Oh, hayu atuh Cah Haji asup. Sok atuh di opi Cah Haji, opi euna. Ya Nur. Kayaknya Cah Haji aya nu meuli. Nur, Cah Haji nyobaan ieu nya. Ya sok. Abi ngalah handla. Sok Cah Haji di opi. Ya Nur. Apaan ieu? Tah, eta mah ngeunah Cah Haji buatan abi. Kira loba, kira kurang oke. Ini hese nya Cah Haji, da eta mah masih kena disegel. Bawa yuk, mumpung masih disegel. Kamana Cah Haji? Memang kena disegel.